jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena masya Allah jembar be aya tak bisa balik be aya anu boga duit tapi teu jembar-jembar kalau pamajikan sakumaha nu menggarong rusuh jeung pamajikan jeung anak teu betah nu keluarga teh dibere rumit bae tapi nu modal mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang minum aya jang pake aya pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna masyaallah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikan kalah mangpaatna kos kitu mani maca sholawat deh tiis karaha teh ya Allah ya Rabbi